Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang basi kana tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanos mung di Jomantara. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun deui cadongeng anu ketunda dina dinten kamari jajarna si kami. Dina dinten ayeuna teh bagian anu ke-70 na. Mangga atuh mitra, sapada teh nyakolong tinggal waktos. Prung. Para mitra kaum dangu sadayana, panji sanan anu dipegat ku jalma leutik atawan atanapi ku jalma petekel tapi tangtuan kolot. Eta jalma petekel teh lain jalma sembarangan tangtu. Jalma petekel anu nulak cangkeng harita anu katingali panonamon corong wari tangah netep seukeut ka panji sanan. Panji sanan oge tengah memorekeun ka jalma anu petekel penek kusekel dihareupeunana. Sabab manehanana nyaho yen ieu jalma kajian detik oge pinuh ku ilmu panemuh ku jeung ku jampe pamakena. Panji sanan anu dipegat kulantaran memang cenah alasanana memang eta tempat teh kasebutkeun tempat anu dilarang keur jalma luar asup ka jalma dinya. Panji sanan anu ngajelaskeun tapi teu asup ka eta jalma. Pok panji sanan harita ngomong ka eta jalma. Kisana nu saterusna anjeun ayeuna rek kumaha? Kula geus jelas ngalanggar, kula ngaku kana kesalahan kula geus ngalanggar. Tapi pelanggaran kula eta dumasar penjaga kasaha kaula minta izin. Alasan bisa wae utak atok siap kurang aja. Panji sana. Anjeun ayeuna kudu meunang hukuman ti kula. Teu da naon. Graprak laksanakeun hukuman ti anjeun. Moal sieun teu sing kaula ngaku geus kula ngarasa salah. Sanajan memang aturan nu diterapkeun memang kasebutkeun salah. Kurang ngajar sia. Wani-wani nyalah-nyalahkeun aing sagala rupa geus pugusian salah. Hiat. Corelat. Eta jalma anu leutik teh ngacorelat. Awakna nepikakeun ngacorelat ngablesat gancang nekeranan. Panji sanan harita nu ningali blesatna eta jalma. Panji sanan harita kur tiba ngakitakeun awakna saeutik plos. Serangan eta jalma anu ngabetrik teh harita ngeplos sabaraha harita. Tapi nu mantak anehna eta panji sanan atanapi jalma anu pernek teh tir ibarat make karet awakna balik deui kana tempatna saeus nyerah. Panji sanan dina hatena pok ngomong. Hebat nakeranan ieu jalma bisa balik di kana tempat. Tir ibarat kalet kolor anu dibentangkeun ieu. Saha sabenerna ieu jalma nu leutik. Cek hatena panji sanan harita muji kana kemampuan eta jalma anu ngablesat turut balik deui siga karet we anu dicepret. Panji sanan. Anjeun ayeuna kakara ningali tur kakara papanggih jeung kaula. Ieu kaula anu ngaran Kirawen. Kula anu mingpin di ieu kampung ngaran kampung ieu teh Kampung Sanea. Panji sanan. Berasamat inung bapa kawanjeun. Kula ayeuna bakal nunggal janga sabab anjeun geus ngaliwat geus ngalanggar kana aturan di tempat kaula. Rasakeun ya hiap corelat harita Kirawen ngacorelat. Awakna anu beuki gancang wae harita ngacorelat. Sedengkeun panji sanan harita nu meureumkeun panonna. Kekuatan panji sanan harita mulai hadir. Nu saterusna panji sanan harita nepak kana taneuh burisat. Taneuh sapada harita ngaburisat teuing jarakna sabaraha puluh meter teuing sabaraha ratus meter. Eta taneuh teh ngalomang. Bir ibarat gedatna tanaga anu kacida pisan rosana. Kirawen kacida pisan kagetna harita. Taneuh anu ditincak kumanehanana ibarat oyag nu antukna. Eta taneuh teh lir ibarat jadi cai sabaraha harita.
untung Kirawen anu ngabogaan aji kemampuan anu hebat. Curit. Kirawen harita ngacuralitkeun awakna. Coe Kirawen harita nangtung dina batu, sedengkeun Panji Sanan anu imut nggelenyu. Kirawen anjeun ayeuna padu hareupan jeung Panji Sanan jeung kaula. Kirawen ayo pajarkeun rek ngahukuman ka kaula. Kaula hayang nyaho hukuman naon ku anjeun bakal ditibankeun ku ka kaula. Urang ngajar sia Panji Sanan. Eueuh nu jago jalma geus asup ke belah dieu. Wayahna anjeun kudu perlaya. Hiat curilat di harita Kirawen nyerang ka Panji Sanan. Panji Sanan harita mapag serangan Kirawen harita sanajan leutik Kirawen teh kurang leuwih meureunna aya sameter jangkungna Kirawen. Kurang boating sameter oge. Panji Sanan harita teu gagabah. Harita Panji Sanan anu mapag kana serangan Kirawen harita ku jalan gemputkeun leungeunna. Hiu bledag. Tingali harita dua bantrokan kekuatan anu ting bledag di Jomantara. Puricak. Harita katingali di Jomantara ting puricak. Angkeb sapada harita bret hujan anu kacida bisan gedena. Di sela-sela hujan angin anu kacida bisan gedena harita. Panji Sanan anu terus nahan seranganana di Kirawen anu terus-terusan nyerang capena eureuna. Ilmu Kirawen anu memang nambah wae asa beuki beakna ta ilmu Kirawen. Nepikakeun harita Panji Sanan ngaluarkeun ajianana anu mangrupakeun ajian anu dipimilikna ku Panji Sanan teh nyaeta Aji Paksi Jaladara. Aji Paksi Jaladara kacida pisan hebatna mangrupakeun ilmu buhun anu dipimilik nyaeta ku Panji Sanan. Barang harita Aji Paksi Jaladara digunakeun ku Panji Sanan, harita dikebutkeun ka jirim anu keur jocorelatan nyaetana Kirawen. Dak dumadak harita maneg jirim Kirawen dak dumadak harita ngapeku diri ibarat pekuna es anu ayeuna katiban ku hujan. Di Panji Sanan harita anu neuteub seukeut ka Kirawen bari seuri. Kirawen kursak gitu kemampuan anjeun teh. Gerak-gerak Kirawen. Udah ngajar. Awak aing asa kabeukeut. Anjeun geus kabeunangan ku Aji Paksi Jaladara. Kurang ngajar. Kirawen anu mentangkeun kekuatanana pikeun muka ajian Paksi Jaladara. Tapi makin awakna bergerak, makin ngarakatkeun pamageuh tina Paksi Jaladara. Kirawen nu antukna harita neuteub seukeut sanggeus awakna kabeungkeut ku Paksi Jaladara anu digunakeun nyaeta ku Panji Sanan. Panji Sanan anu nangtung mancuh bari imut ngegelenyu. Ongkoh kahujanan tapi Panji Sanan teu katingali baseuh atawa naon. Beda jeung Kirawen anu kukucrut sabada harita nepi ka ngecelakan kana panon oge. Kirawen harita nu pok ngomong, Panji Sanan, buru-buru aing bebaskeun. Panji Sanan, buru-buru aing bebaskeun. Gampang ngabebaskeun anjeun. Sakicep anjeun bakal jadi bebas. Tapi urusan urang can kelar. Lamun geus bebas, nah anjeun rek kumaha? Panji Sanan, bebaskeun kula. Gampang keur kula ngabebaskeun anjeun. Tapi urusan urang memang can kelar. Panji Sanan, lamun anjeun bisa ngabebaskeun kula, kula bakal minta ampunan ka anjeun, bakal tobat ka anjeun, bakal milu ka anjeun. Yakin anjeun ngomong teh lain kur atok-atokan hungkul. Kaula yakin. Hade lamun kitu. Waras sajitining waras sajatining kembang. Cager. Panji Sanan harita ngebutkeun leungeunna. Cerig-ceug. Harita Kirawen dak dumadak cerig-ceug. Awakna teu sakara-kara tadi eungap asa kabeungkeut ku Paksi Jaladara ayeuna geus sehat sabihara-bihari deui. Kan kadepruk eta budak teh jelema leutik teh harita ngadepruk. Tapi Panji Sanan harita mundur ka tukang.
temenang nyembah kakula. Ampun panjenengan, temenang nyembah kakula. Anjeun manusia, ulah manusia, ulah oge manusia. Manusia jeung manusia mah ulah saling sembah. Yeuh dengekeun kula, lamun arek nyembah lain ka kula, tapi lamun arek nyembah anjeun arek tobat kana nyiptakeun anjeun, menta hampura kana nyiptakeun anjeun. Saha anu nyiptakeun kula? Anu nyiptakeun anjeun teh Allah Azza wa Jalla. Kumpulkeun ayeuna balad-balad anjeun, kumpulkeun rahayat di ieu daerah, di ieu nagara atawa di ieu kampung. Anu cekam anjeun mah cenah ieu kampung teh kampung saneah. Nu aneh ngaranna panjisanan. Kunaon make nyuruh nitah ngumpulkeun sagala. Ukula rek dibere pangartian. Ukula rek dibere omongan supaya jalma disabudeureun ieu rahayat-rahayat anjeun nu teu ngarti supaya ngarti, nu teu nyaho supaya apa. Maksudna pokona mah ayeuna tong loba tatanya kumpulkeun di ieu pitempatan. Cug eyang kumpulkeun di pitempatan. Kumaha enggak begitu mah. Sanggeus puguh kitu mah harita kirawen pabejaan ka sakabeh rahayatna pikeun ngumpul di pelataran anu memang lega. Jalma kalaluar khusus kabeh jalma anu laleutik. Eta jalma teh kurang ti 1 meter jangkungna awewe lalaki. Malah aya nu ngais budak sagala rupa eta jalma. Panji sanan sanajan ningali tangtungan eta jalma beda jeung manehna nu jangkung badag ceuk paribasana kur samet tuur eta jalma teh samet ping-ping luhurna. Tapi jalma anu laleutik eta ku panjisanan teu ditingali leutikna, teu ditingali sahana. Nu ditingali teh yen eta jalma teh tetep makhluk Allah sarua jeung dirina makhluk Allah. Makhluk Allah diciptakeun. Allah nyiptakeun makhluk teh tangtuna rupa-rupa nu gede, nu leutik, nu kulitna hideung, nu kulitna burik jeung nu kurapan aya. Panji sanan harita sanggeus ningali kumpulna rahayat anu laleutik di kampung saneah. Harita pok panjisanan ngomong sedengkeun kirawen anu aya di gigireun panjisanan harita anu sila meneko sedengkeun panjisanan oge harita henteu nangtung ieu sila we sanajan sila oge tetep jangkung keneh panjisanan. Kasakabeh rahayat kampung saneah ulah panjisanan pamimpin anjeun anu ngaran kirawen geus janji ka kaula rek milu ka kaula naon anu disebutkeun ka kaula. Nah anjeun satuju jeung pamimpin anjeun anu ngaran kirawen anjeun lain arek kukula disiksa, anjeun lain kukula arek dianiaya, tapi kula rek mereb warta, rek mereb beja ka anjeun. Sararea nu aya di dinya ting carileung, ting rareret. Naon anu dibejakeun, naon anu diomongkeun ku panjisanan can ngartieun. Pok atuh harita kirawen ngomong. Kepada rakyat sakabeh, kula pamimpin anjeun kirawen, sesepuh dieu kampung saneah. Kaula ngaku kana kaunggulan kana kahebatan ilmuna panjisanan anu gagah sakti. Kula taluk, kula janji, kula rek mawa sakabeh rahayat kula pikeun taluk nurutan kula ka ieu Raden Panjisanan. Anjeun satuju. Syukur lamun satuju kaula bunga. Ayeuna urang dengekeun naon anu rek dibejakeun ka urang di Raden Panjisanan. Cumaga Raden. Syukur bagja kumanjangan kirawet. Nuhun ka sakabeh warga kampung saneah anu ayeuna kumpul. Kolot budak awewe lalaki anu kumpul ngariung di ieu pitempatan.
Kula panji sanan arek nepikeun hiji pepeling ka anjeun. Pepeling ieu teh nu tangtu bisa mawa anjeun kana jalan kahirupan anu hade. Kahiji, kampung ieu teh encan boga sesembahan. Bener kirawen? Jumuhun. Kaula memang teu boga sesembahan. Tah kula rek ngabejaan. Sesembahan anjeun teu ka kaler, teu ka kidul, teu ka wetan, teu ka kulon, tapi hiji. Da sesembahan anjeun teh Allah Azza wa Jalla. Tapi kula teu nyaho Allah teh saha. Engke ku kula dijelaskeun panjang lebar. Kula minta tempat di ieu pitempatan pikeun ngadidik, ngabejaan ka jalma-jalma nu teu nyaho. Satuju lamun kula cicing di ieu pitempatan meunang sawatara waktu. Satuju ka cida tong boro-boro satawara waktu. Sanajan saumur hirup oge kula tang teu satuju. Asal kudu bogu we ngabejaan teh ngabejaan kumaha. Kula ngabejaan tangtu lain kana kagorengan. Kula ngabejaan teh lain ngabejaan jang kana kajahatan, tapi kula ngabejaan jang kana kamaslahatan kahirupan urang sakabehanana. Jae pami kitu mah. Antukna dicokot singkatna. Kampung Saneah anu jumlahna kurang leuwih 200 imah. Wargana tinu leutik nepi ka nu gede. Nu mayoritas eta warga teh laleutik alias cebol. Anu kurang ti 1 meter jangkungna. Ting tiririkna jeung sagala rupana geus jelas. Timimiti datangna panjisanan. Panjisanan didinya harita dieleuh-eleuhkeun, diluh-luhkeun, dibere tempat pikeun cicing, dibere itu jeung ieu fasilitas cek paribasana. Panjisanan anu ngadidik kampung Saneah nyieun tajug, nyieun itu, nyieun ieu. Tangtuna nyieun tajug teh kapasitas barudak jalma laleutik we. Moal mungkin nyieun tajug anu badag asup manehanana. Tapi kajeun teuing kitu panjisanan ngarti kana kaayaan tur kahirupan maranehanna di dinya. Saeutik-saeutik ku panjisanan dibere ngarti, saeutik-saeutik dibenarkeun anu salahna. Nu antukna panjisanan cicing di dinya kurang leuwih aya kana 5 bulan. Panjisanan ngawarah ngadidik di kampung Saneah nepikakeun hasil tur warau antot tur ngarti kana naon anu diajarkeun ku panjisanan. Palamitra kaum dangu sadayana, cag urang tunda lalampahan panjisanan anu keur ngadidik ngajaring ka jalma-jalma leutik anu aya di kampung Saneah anu kurang leuwih ayeuna geus aya kana setengah tahun. Sedengkeun hiji wanoja anu keur kukurilingan neangan panjisanan anu geus sakitu lilana. Kasabanagara harita geus ditinggalian, nagri geus disungsi, desa-desa geus diacak. Eta wanoja teh anu ngaranna Nimas Dewi Keningan, ratu ti nagara Jatikameli. Anu ayeuna geus aya kana 6 bulana. Jatikameli kuralang kuriling neangan anu ngaranna panjisanan, tapi boleh panjisanan siga anu ngiles teu kadenge ngaranna di mana-mana acan. Loba jalma anu nyebutkeun apal mah kangaran panjisanan, boh di warungna, boh di desana, boh di kampungna. Tapi beungeutna panjisanan memang sama sakali can apa sabab panjisanan tara nemongkeun diri. Lajeun oge sakali-kali nemongkeun diri oge pernah kurus sakedeung ngajorelat deui terus ini ting. Nyimas Dewi Keningan anu katingalina geus rada aral oge dengan panjisanan. Tapi teuing kunaon hatena ngarasa panasaran nakeranan, hayang papangih, hayang apal ka panjisanan. Dina hiji waktu Nyimas Dewi Keningan anu keur leumpang harita di jalan setapak. Anu teuing keur di mana, teuing daerah mana Dewi Keningan sorangan teu ngarti, teu wawuh eta pitempatan. Kenca katuheuna tangkal kirinyo, tangkal harenong jeung tangkal eurih anu lain. Oge tempatna anu memang katingali bala nakerana. Nyimas Dewi Keningan harita anu leumpang teu lumpat ieu. Jog kainjog anjog ka tempat anu lenglang nakeranan.
Jukut meningamplak satungtung deuleu. Reg Dewi Keningan harita eureun. Aing teh geus di mana ieu teh? Geus nepi ka mana sabenerna? Panjisanan. Aing kunaon mah asa teu bisa mapohokeun ngaran panjisanan. Saha sabenerna panjisanan teh? Anu ngabejakeun Gagatur Sakti teh. Aing geus ngacak-ngacak ditu ka dieu. Nagara-nagara ku aing geus didatangan. Nagri geus disungsi, tapi ngaran panjisanan saolah-olah ngiles, saolah-olah geus eueuh. Maka mana anjeun teh panjisanan? Aing nebarkeun aji panarawangan ka ieu oge. Tetep teu bisa ningali di mana warugana panjisanan ayeuna ayana. Nyimas Dewi Keningan anu nangtung mancuh dina tangtunganana harita. Alam harita geus mimiti cut ka sore. Nyimas Dewi Keningan harita ngareret ke belah kulon katingali hibarna panon poe anu memang dibungbuan kulayung anu kacida pisan ting kartipna. Endah katingali manuk-manuk harita ting kalepek neangan tempat pikeun pamoloran dina engke peutingna. Geus siap sadia. Lalai nu tadi beurang harita sarare ayeuna muka panonna teuting kalayang. Neangan dahareun dina kayan peuting sakumaha ilaharna manahan manehna. Bungbuahan jeung lain sajabana nu sakira-kira ka bisa dikonsumsi ku manehna. Nyimas Dewi Keningan harita leumpang mapai jalan satapak nuju ka salah sahiji tempat. Eta tempat teh mangrupakeun pasir, ret ka kenca, ret ka katuhu. Dewi Keningan leumpang di tempat anu lungkawing nekeranan. Rag Dewi Keningan harita eureun di dinya mah angin teh ngagelbung gede nekeranan nepi ka buk. Dewi Keningan harita ting rarumai katojo ku angpin anu sakitu gedena ngagelep. Ieu tempat naon cenah sebenarnya? Di lamping meninang tawing nekeranan, satungtung deuleu menepi ka sieun nekeranan, mun jalma biasa nu ka dieu jiga nama. Cek Dewi Keningan harita bari panotepna seukeut kahanap. Dewi Keningan anu kerung harita lantaran ningali nu barak-bakna tempat. Eta tempat anu dihanap jauh dihanapeun lamping. Diri ibarat ting puncugugna anu siga suung. Katingali ti kajauhan ku Dewi Keningan. Ya tempat naon ieu ngaranna? Aing penasaran. Dewi Keningan harita nu taki-taki notokeun indung sukuna curelat. Dewi Keningan harita ngacurelat awakna ngalayang harita turun ka hanapeun pasir. Teu sieun teu ingis Dewi Keningan cucurelatan harita nurugtug terus ka hanap. Sasakapeung Dewi Keningan anu cucuralitan tur muntang kana tangkal kai atawa akar. Wantukna Dewi Keningan harita geus nepi ka salah sahiji tempat anu aneh ke Dewi Keningan. Eta imah teh nu baruleud siga sayang manuk ting beruntal harita. Itu tempat naon sebenarnya? Itu imah atawa naon? Tapi lamun imah kunaon masak pas tangap manuk ieu tapi aya liangan. Dewi Keningan harita anu awakna tangtu jangkung. Harita dongkok ningali eta imah. Barang keur kitu harita curelat-curelat. Sabara urang anu ngacurelat ngahadang ka Dewi Keningan. Saha anjeun? Dewi Keningan harita nu keur dongkok reuwas nekeranan. Eta dua jalma teh anu parenek petekel. Dewi Keningan anu neuteub seukeut ka eta dua jalma anu nulak cangkeng. Bari nu saurang mah nyekel bedog harita. Bedogna gede ai jalmana leutik. Rasa urangna harita pok ngomong deui lantaran Dewi Keningan encan buru-buru nemalan. Ya anjeun. Keur naon anjeun aya di dieu? Hampura. Kaula tangtu geus ngaganggu ka anjeun. Ulah anu ngaran Dewi Keningan. Kaula teu ngahaja ngaliwat ka ieu pitempatan. Sudah daun. Arek ka mana tujuan anjeun? Ulah memang keur aya tujuan. Neangan hiji jalma
anu nepi ka kiwari can pernah kapanggih ku kula. Ari ieu teh daerah naon? Ieu teh ngaranna daerah Sanea, Kampung Sanea. Hei anjeun, lawi hade anjeun diuk tuh di ditu urang ngobrol jeung kula naon sabenerna tujuan anjeun ngaliwat ka kampung ieu, rek ka mana tujuan anjeun sabenerna. Ceuk eta jalma ari sorana mah da ngageleng-geleng gede ken pada awakna we nu leutik. Dewi Keningan harita ngareret kana dituduhkeun katingali ayat hiji tangkal jeung babangkuan eta mah babangkuan teh normal gede sakumaha ilatna babangkuan anu memang sok dipake diuk ku bangsa jalma anu normal di paribasana. Cuma enggak calik di dieu. Atuh nuhun pisan. Dewi Keningan harita manggut ngahormat ka jalma nu aya di dinya anu katingalina sanajan leutik oge kolot eta jalma. Kek Dewi Keningan harita diuk sedengkeun jalma nu duaan harita ge milu diuk ngan pedatnya kitu we diukna teh lantaran penek teh meureunan kudu naek kana eta bangku nerekel. Saha nami bapak teh? Kaula anu ngaran Kirawen. Kula turun timurun aya di ieu pitempatan anjeun teh nu ngaran Dewi Keningan. Sumuhun, kula Dewi Keningan. Tujuan salira teh neng bade ka mana? Tujuan abdi teh nuju milarian hiji jalmi. Abdi ngalalana mang bulan-bulan mang tahun-tahun. Milarian hiji jalmi. Kinten-kinten saha nu dipilarian ku salira teh? Hiji jalmi anu gagah sakti. Anu namina Panjisanan manawa sareng Manawi. Kantos ngalangkung di pitempatan. Raden Panjisanan. Nuhun, Bapak terang. Tangtos Bapak terang. Tangtos kacida pisan terangna, leuwih terang tibatan terang we pokona mah. Maksudna? Margi Panjisanan teh parantos calik di ieu tempat teh kirang langkung kana 6 bulan. 6 sasi. Sabab Raden Panjisanan teh anu tos ngadidik ngajaring masihan ilmu panamuh jampe pamake ilmu keagamaan ilmu tauhid jeung sajabina karahayat pula rahayat Kampung Sanea. Rasaina Kakang Panjisanan duka ka mana? Raden Panjisanan teu naro teu nyebatkeun bade ka mana-kamanana ngan anu jelas iluk dinten anu tos kalangkung Panjisanan tos miengah tos mangkat anu saurna anjeunna gaduh tugas tugas anjeunna naon? Tugas anjeunna nyaeta ngawartosan jalmi nu teu terang ngabejaan ka jalma-jalma nu can apal. Kemana? Nyebat ke nama angkatna bade kabelah wetan. Kabelah wetan? Sumuhun. Namun kabelah wetan berarti bakal berasna ke negara aing. Aing ieu teh kurang leuwih sabulan lilana di tempatan jigana nepi ka daerah aing. Kumaha geulis bade dipilari ka balih wetan? Teu nyariosna naon deui? Teu aya cariosana naon deui. Panjisanan memang hiji jalma anu gagah sakti sanes kur kagagahan jeung kasaktian tapi ilmu tauhid ilmu agama anu memang hebat anu alhamdulillah Bapak ayeuna tos dipasihan terang dididik ku agama ku anjeunna dugikakeun Kampung Sanea ieu dikolot budak awewe lalaki bernyit ayeuna sadayana tos rempeg sadayana lebet kana agama Islam agama anu memang dipikarido. Alhamdulillah Bapak bae kitu mah janten ayeuna Bapak teh sadayana Islam. Insyaallah Bapak Islam Bapak Muslim insyaallah. Nuhun pisan atuh. Calira
Ya, sami sareng Bapak. Syukur alhamdulillah. Mangga atuh ka bumi Bapak. Ios Pak, sanes nepi pangasih. Tapi abdi hoyong engal-engal. Sugan sareng sugan. Kakang Panjisanan. Biasa petepang sareng abdi. Biasa kaudag ku abdi. Oh gitu. Janten moal nyimpang heula ka bumi karo rompok Bapak tuh. Ampun paralun Pak, sanes nepi pangasih. Insyaallah pami abdi ka dieu deui pangintenan. Sanes pun nyimpang tapi oge hoyong nginep tapi bobo di dieu Pak. Oh gitu nyamuhun atuh teu naon adik kitu mah geulis mangga. Mangga. Kapalih wetan manawa sareng manawi atuh nu geulis tiasa ngunagna Raden Panjisanan. Nuhun Pak. Ngantos atunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanggeus puguh kitu mah harita Nyimas Dewi Keningan lempang ninggalkeun eta pitempatan. Sanggeus teu tingali deui ku jalma-jalma urang dinya. Blesat Nyimas Dewi Keningan harita notolkeun inung sukuna ngablesat ninggalkeun eta pitempatan. Nyimas Dewi Keningan harita anu lumpat eureun-eureun sugan jeung sugan pikiranna hayang panggih jeung nu ngaran Panjisanan teh kawas kumaha. Sedengkeun jalma nu diudagna harita keur ngalenghoy we Panjisanan anu lempang harita anu rek nuju ka salah sahiji tempat hiji perkampungan anu memang teu jauh ti daerah dinya. Eta desa teh anu disebutkeun Desa Harenong. Desa Harenong teh masih keneh kabawa ka karajaan Galihpas atanapi Galahpasi anu dipingpin tangtuna ku Prabu Waringin Sungsang. Aing geus rek nepi ka perkampungan. Kampung naon ieu ngaranna cenah? Cik urang tanyakeun ieu. Panjisanan harita lempang kapilemuran dina kaayaan beurang. Katingali bapak-bapak anu keur aya di dinya nganyam mangrupakeun bilik. Mayoritas di dinya jalma teh kana anyam-anyaman, nyieun tanggungan, nyieun ayakan, nyieun tampir segala rupa we pokona mah bangsaning anyam-anyaman aya di kampung eta. Panjisanan harita nyampeurkeun ka bapak-bapak anu teu di baju kur make kolore hungkul. Bari ngadangkak sedengkeun di hareupeunana bedog paragi nyiksik atanapi paragi nyeset eta awit no dijeunna tangtu tina awit tali. Assalamualaikum. Eta jalma harita ngareret. Lain nemaran tapi kala neuteub seukeut ka Panjisanan. Assalamualaikum. Mangga. Cek eta jalma harita lain ngajawab nu tangtuna meureun teu saagama jeung Panjisanan. Bade ka mana ujang? Cek eta jalma bageurna mah kan teh heuh kitu we. Kalaresan abdi teh nuju ngalalana Pak. Sumohon. Dupi ieu daerah teh namina kampung naon Pak? Ieu daerah teh namina nyaetana anu disebat Kampung Harenong jang. Kampung Harenong. Sumohon Kampung Harenong di dieu teh namina. Ke. Ari ujang teh saha teh sareng bade ka mana ti mana kanjar parang pamidangan urang teh ieu teh. Mangga calikeun mangga tuh. Sumohon Pak hatur nuhun pisan. Mangga. Nami abdi teh anu kasohor mah nu katelah mah Panjisanan. Banjar karang pemidangan tebih Pak. Diwartoskeun oge moal terang. Bade ka mana tuh urang tujuan ieu teh? Tujuan abdi salaresna teu kaduh tujuan anu pasti. Namun nya kitu teh sanaos teu kaduh tujuan anu pasti. Nu tangtosna kapastian eta bakal datang ujug-ujug Pak. Nah, bakal ujug-ujug aya kapastian kieu ieu teh. Margi abdi nuju ngalalana anu duka di mana abdi liren, duka di mana abdi eureun, duka di mana abdi ngobrol ayeuna. Sapertos ayeuna abdi tos dugi ka daerah Harenong. Kampung Harenong nya. Sumun. Dupi daerah Kampung Harenong ieu lebetna ka kawasan mana ieu teh? Ieu teh kalebetna nyaetana ka Karajaan Galahpasi.
ka kerajaan Galapasi saha pamimpinat atanapi raja na ti Galapasi teh. Kerajaan Galapasi teh anu di rajaan ku Prabu Waringin Sungsang. Prabu Waringin Sungsang sumuhun kerajaan Waringin atanapi Prabu Waringin Sungsang hiji raja nu gagah tur sakti ujang. Oh gitu. Nah teu terang gitu. Teu terang Pak. Namanya terang ayeuna we. Oh gitu. Teu naon. Cai atuh ujang mangga cai saya teh cai. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun. Pak. Sumuhun. Pamihoyong salat abdi di dieu paling mana? Salat. Salat teh di dieu mah teh aya icalan salat yang. Daya icalan salat ya banyak. Daya icalan salat di dia mah. Sabarahan gitu kinten-kinten pami salat di ditu jang. Pangaosna gitu. Oh. Teu acan terang bapak salat naon. Teu acan Pak terang di lapis naon kana ditu we. Oh. Janten salat teh kieu Pak. Wios ku abdi terangkeun. Oh teu mangga. Pengalaman tong bapak ilmu kang bapak ieu. Sok, mangga terangkeun salat teh naon, sapertos kumaha bentukna. Sabarahan pem diica gitu sapertos lapis leupeut atawa bala-bala nu gahaseum gitu teh naon. Mangga. Sok biasa diica ku teh lidis gitu. Janten salat teh sanes mangrupakeun tuangan Pak. Sanes mangrupakeun tuangan tapi naon atuh angwan? Sanes. Naon atuh? Salat teh mangrupakeun keimanan Pak. Keimanan sumuhun. Tihangna agama Pak. Tihangna agama ke. Sapertos kumaha tihangna ieu teh. Nah diukir teman teu. Tangtos diukir Pak. Nah diukir na sapertos kumaha? Ukiran Jepara. Sanes ukiran Jepara Pak. Ukiran Majapahit atawa naon? Sanes. Lebih teuing. Nah ukiran naon? Diukir ku keimanan. Diukir ku keimanan. Sumuhun. Ai. Rada lieur ieu. Ke ujang teh bade nerangkeun naon atuh itu salerasna. Bapak di dieu nah bapak kagungan kepercayaan. Kepercayaan bapak di dieu mah nyaeta naon anu ku bapak diinum, naon anu ku bapak didahar, naon anu ku bapak ditincak, naon anu ku bapak dipake sare, eta kepercayaan bapak. Bapak bisa hirup kulantaran nginum, bapak bisa hirup kulantaran dahar, bapak hirup bisa itu jeung ieu teh kulantaran aya tatanen jeung sajabana. Kasup cukur triut tangtuna. Oh eta kepercayaan bapak. Nya. Sabab jalma lamun eueuh eta moal bisa hirup jang. Oh, sae. Sae Pak. Mun memang na kitu mataku bapak disemah we eta teh. Jadi kepercayaan bapak. Sapertos anu laras tapi salah eta teh banyak. Nah, bisa nyalahkeun kitu cing kayak apa dia kumaha bisa nyalahkeun kieu ieu. Nah ujang tuang. Naon anu didahar ku ujang? Sangu. Nah, lamun teu dahar sangu ujang bakal paeh taon teu? Wallahu alam Pak. Nah, wallahu alam teh kumaha ieu teh? Sabab paeh jeung hirup mah lain urusan manusia Pak. Ngantang tuh urang dahar cek pikiran urang pasti bakal hirup Pak. Mohon sabab urang memang can waktuna kana paeh. Can waktuna kana paeh. Iraha teh waktuna. Engke. Jalma mah geus dibere waktu. Wating urang ayeuna keur ngobrol kieu langsung dicabut nyawa kelek dengdek. Ai. Nah ieu teh kalah kana urusan paeh urutan teh. Kumaha ieu urusan ieu? Panjang caritana Pak, panjang caritana. Teu naon. Intina abdi bade nerang tur bade naros. Tapi ampun paralun sanes abdi bade maksa ka bapak. Teu naon mangga abdi orang muslim Pak. Muslim ke muslim bapak teh can terangnya. Teu acan terang bapak teh can terang ya. Muslim teh kumaha? Naon teh muslim teh? Ari muslim teh golongan agama. Aya agama Islam. Di lingkup ku muslim, namina muslim. Agama Islam. Mohon. Tah abdi teh urang muslim, urang Islam. Oh, gitu. Eta teh agama.
agama namina. Sedangkan pami bapa mah pangintenan sesembahan gitu nyebatannya. Mohon. Eta kumaha agama teh? Tah di agama Islam teh, ieu agama Islam teh agama nu dipikarido ku Allah. Apana naon? Ke aya di sesembahan dipikarido ku saha? Aduh ka, sesembahan mah duka dipikarido ku saha. Sabab anu disembah ku bapa teh mangrupakeun jeunan Allah. Jeunan Sang Holik. Saha teh Sang Holik teh? Allah Azza wa Jalla. Anu nyiptakeun alam langit bumi katut eusina. Uteuk tongo walang taga tinu leutik nepi ka nu gede diciptakeun ku anjeunna. Dibere ngapan? Na tongo aya jantungan? Aya. Nah terus ningali jantung tongo gitu. Teu acan. Ari kasebatkeun makhluk hirup mah meureun aya jantungan meureunan. Kajeun ting alit sakumaha alita eta kumaha nyieunna. Urusan nyieun lain urusan manusia, tapi urusan Allah Azza wa Jalla anu maha kuasa. Anu manahak, anu kacida pisan gagah, kacida pisan saktina moal aya nu bisa ngelehkeunana. Aduh, rada katarik ya. Ku ngomong-ngomong kos kieu mah ye. Tongo aya jantungan cenah pokna. Jang kumaha Pak? Ujang ayeuna lempang ka daerah dieu ka lemur bapa. Tujuan Ujang abdi teh tujuan tadina Pak. Lantaran abdi nuju ka lalana tangtuna abdi ngalangkung ka mana wae. Ka asup ka lemur ieu Kampung Hareno. Janten teh tujuan. Teh tujuan. Ngan saatos pepenak sareng bapa abdi janten aya tujuan. Tujuan Ujang? Tujuan abdi ayeuna hoyong masihan terang. Ka saha? Ka bapa. Pami bapa alim di pasihan terang teu sawios. Keur abdi mamarugi. Ngan pamugi mah bapa saatos di pasihan terang biasa ngemut anu loyog. Biasa ngemut anu loyog teh maksudna ayeuna manusia diciptakeun ku Allah. Allah nyiptakeun rupa-rupa barang, rupa-rupa makhluk, jenis-jenis makhluk itu tinu ieu tinu gede nepi ka nu leutik. Terus bapa ayeuna nyembah barijeng nu disembah eta teh nu diciptakeun ku Allah. Nah sanes langsung nyembah kanu kagunganana atuh Pak. Harapan teu terang pan ayeuna di pasihan wartos ku abdi. Oh nya, tapi kan tadina eueuh nu nyaho, eueuh nu mere nyaho. Tah ayeuna saatos di pasihan terang ku abdi. Bapa eta mah bade lebet bade henteu. Agama Islam teh kasebatkeun agama anu bersih. Agama anu memang kedah tebih tina najis, tebih tina kokotor. Intina sagala kedah bersih katut ka awak urang oge tetep kedah bersih. Nah, mohon mantak agama Islam sok disebatkeun rahmatan lil alamin teh eta. Naon ayeuna lamun misalkeun agama anu dibawa ku Ujang ka dieu nyata agama Islam. Kaunggulanana agama Islam bisa menta ka Allah. Menta ka Allah. Mohon. Menta naon? Menta naon wae. Naon nu dipikahayang ku bangsa manusia Allah bakal ngabulkeun. Jang. Kabeneran ieu kampung teh keur halodo ieu. Cik lamun nya Ujang ayeuna urang Islam tur bisa menta ka Allah. Kumaha lamun ieu kampung ayeuna bisa teu Ujang menta ka Allah pikeun ngadatangkeun hujan sabab ieu kampung teh geus dilapisan teu hujan tuh tingali tatangkalan anu karere, tuh tingali pepelakan anu jarore, taneuh anu bareula, cai geus jararauh ngararingkig kemana-mana. Bisa teu? Lamun kuring bisa rek kumaha?
lamun anjeun lamun ujang ayeuna bisa menta hujan tur datangkeun ayeuna ngajadikeun ieu kampung cuuh ku caina hartina mamang jeung sakampung dieu pitempatan arek milu ka ujang rek milu kana agama ujang naon anu ku ujang diomrolkeun naon anu ku ujang diajarkeun ku mamang bakal diturutkeun Panji Sanan harita netepseukeun kumaha sanggup insyaallah kaula bakal nyobaan menta ka Maha Kawasa mudah-mudahan dikabul ku Maha Kawasa prak ke dagoan ulah urang laporan heula ieu katua kampung sesepuh adat pamangku ieu daerah sumangga antosan di diejang sanggeus puguh kitu eta tuak ata jalma tukang nyisig atanapi tukang nganyam harita lumpat gerakanana meuni gancangna keranan sabab tangtuna eta jalma mayoritas dari dinya ngabogan ilmu pangarti anu hebat heuleut sababaraha waktu Panji Sanan anu ngadaguan warga-warga datang ka dinya anu teu kungsi tetela kadenge seah kadenge loba jalma anu keur ngarobrol itu jeung ieuna katingali aya sababaraha urang jalma anu make kongkorong meuni raboy na keranan eta meureun anu disebutkeun pamangku adat urang dinya Sampurasun rampes Panji Sanan harita cengkat anjeun anu ngaran Panji Sanan sumuhun kaula anu ngaran Panji Sanan ulah sesepuh dieu kampung pamangku adat dieu daerah kalaporan ieu ku si mamang pajarkeun anjeun teh hiji jalma nu nganut agama Islam telepat pajarkeun anjeun teh cenah bakal mampu tur bisa menta hujan nah bisa dibuktikan ka kaula insyaallah lamun bener bisa ngabuktikeun anjeun urang Islam menta hujan didatangkeun ku anjeun tur bisa nyayan ieu kampung anu keur kahalodoan sakitu lilana ulah moal isuk moal engke di bakal langsung sujud ka anjeun minta ampun ka anjeun kaula bakal tumut kana naon parentah anjeun yakin kaula ulah manusia anu tara jalir tina janji tara leupas udar tina tali gadang lamun anjeun mampu nurunkeun hujan kaulat sakampung ieu taluk ka anjeun tapi lamun anjeun kur sakadar akon-akon teu bisa nurunkeun hujan sakumaha pamenta urang ieu kampung hartina anjeun cilaka di kampung sae pami kitu mah sok geura laksanakeun tong diengkekeun deui hayang nyaho kaula antukna harita Panji Sanan ngajauhan urang leuwih aya sababaraha meter ti hareupeun jalma-jalma nu ngarariung sebagian jalma anu memang baraletong teu mararake baju kahanapna we hungkulkeun marake cawat harita wah awewe bola laki ge kitu we kayaanana buuk anu gimal keur mah memang di kampung eta teh kasohor tur memang hujan geus sababaraha lila tangtuna jalma teh beuki karucel beuki harideung we Panji Sanan harita ngageser ngajauhan kurang leuwih sababaraha meter ti eta jalma nu saterusna Panji Sanan harita salat 2 rakaat anu kebenaran Panji Sanan can leupas tina wudu Panji Sanan harita salat 2 rakaat ngamparkeun tangkal daun cau nu kebenaran aya di dinya sararea fokus ningalikeun Panji Sanan anu keur salat mani saeng jalma-jalma nanyakeun keur naon eta Panji Sanan ilmu naon anu digunakeun aduh ilmu naon anu digunakeun ku eta manusanya nah make jeung acong-acongan kaos kitu teh jika nama ilmu kahyangan jika nama ieu jika namanya pasti ieu mah ilmu kahyangan tuh katingali geus katingali tuh reuk geus katingali
sararea nepi ka harita kadenge ting kuciwas ting harewos. Sanggeus beres panjisanan harita meuremkeun panona panjisanan menta kana Maha Kawasa bari neuteup ka langit harita panjisanan ngalengis mujas medi supaya naon sapaneja dikabulkeun ku Maha Kawasa. Panjisanan harita katingali leungeun anu ngagetar. Sararea jalma urang dinya neutup teu kicep-kicep ka panjisanan naon anu rek dilakukeun ku panjisanan. Mampu atawa henteu na panjisanan ngadatangkeun hujan sakumaha anu dipaneja ku warga-warga urang desa Harenok. Panjisanan anu meureumkeun pereupna atanapi meureumkeun panonna. Leungeunna harita nu namprak ka langit. Bari tangah panjisanan harita dina hatena pok ngomong, ya Allah anu maha agung, anu maha murbengit Allah. Kaula nyuhunkeun ya Allah. Mudah-mudahan kaula tiasa nurunkeun hujan dina waktos ayeuna kanggo nulungan ieu urang kampung dina kasesatan ya Allah. Kaula nyuhunkeun maunat sang hasiatna dina pangartos anu ku kaula dipimilik ya Allah. Mudah-mudahan anjeun ngaijabah tur ngabulkeun kana niat tur tujuan kaula ya Allah. Beres harita panjisanan ngawatek ajian kakuatanana beri menta kanu Maha Kawasa, menta kanu disembahna nyaetana Allah Azza wa Jalla. Gelebug angin harita ngagelebug nepikakeun tiris sakabeh urang dinya karasa muriang panas tiris. Eta angin teh kacida pisan tirisna. Berebet katingali di jomantara ting berebet. Jalma harita kabeh tangah. Slak. Eta alam di dinya di kampung Harenong lir ibarat angkeub. Jalma harita anu tangah ting rareret sakapeung mah. Kaasup pamangku adat di dinya harita kerung. Tetela ceuk pikirna ieu jalma teh lain jalma sambarangan, sakti anu maha sakti. Gagah anu maha gagah. Eta jalma anu ngaku kana kahebatan panjisanan sanajan entan turun hujan. Gelebug angin harita ngagelebug paralak katingali harita tur karasa hujan meni asa ngagelebug na keranan. Hujan anu asa maralak na keranan. Cruk crak. Lantukna hujan teh harita beuki kerep beuki gede, beuki kerep beuki gede. Cur hujan anu dordar gelap jeung sajabana harita lir ibarat dicicikeun ti langit. War sararea jalma anu di dinya harita keprok, sararea jalma anu aya di dinya dak dumadiak sujud sabaraha harita minta ampunan ka panjisanan. Tobat panjisanan. Panjisanan ampun kaula panjisanan. Sakabeh rahayat harita ngageruan ke panjisanan berit sumujud ke panjisanan. Awak anuran cucut harita kabeh teu mikirkeun hujan anu gede na keranan nu ngagolontor caah di mana-mana. Tetep harita sujud sacan disampeurkeun ku panjisanan. Anu anehna panjisanan teu basih seutik oge awakna. Panjisanan neuteub seukeut ka sakabeh jalma anu loba na keranan sanarjan kumaha oge eta jalma teh tungkeb sakampung eta datang ka dinya kolot budak awe lalaki. Sanggeus kitu gorowok panjisanan harita ngagorowok ngagunakeun aji kasaktena. Anjeun sakabeh, anjeun ayeuna teu kudu nyemah ka kaula sabab kaula mah lain semaheun anjeun, sembah anu kuduna disembah ku anjeun Allah Azza wa Jalla. Geus ayeuna mah anjeun nyuhan neangan tempat anu ieuh engke urang ngobrol jeung kaula. Sok hararudang cara rengkat ulah rek hujanan kawas kitu neangan tempat anu ieuh pikeun ngalindungan diri anjeun tina panyakit. Bral sok bawa ke tempat anu memang ieuh. Sumangga Gusti baga masyarakat urang dieu urang Harenong
Yo orang kaimah kula ayeuna mah rarea harita ngabring ararinit lalumpatan sawareh mah lantaran hujan teh kat tidak bisa gede na anu siap ngabulak balik karena segala rupana pari jeung banjir komo deui eta daerah teh kasebutkeun lamping di luhurna pasir nutang tuna hujan oge bakal nyurug kadinya ke kampung eta antukna warga-warga dina waktu harita ngiuhan dibawa ku tua kampung pamangku adat sanggeus warga-warga ngarariung bari darariuk ngarempak nahan pitiriseun sep hujan dak dumadak harita seraat sanajan masih kena aya cukcak corelat panjisanan anu ngacorelat harita asup kayak tapi tempatan panjisanan anu teu baseuh anu teu kotor harita ngajadikeun kagetna keur urang warga dinya mikir sabareh mah saha sebenarnya panjisanan bangsa manusia atau bangsa nu lain ningali kana tangtungan panjisanan anu teu baseuh saeutik-eutik acan teu kotor sukuna saeutik-eutik acan ngajadikeun kagetna keur warga urang dinya kasup pamangku adatna pok harita panjisanan harita da ngomong ka sakabeh warga urang dinya kaula panjisanan geus ngabuktikeun naon anu dipikahayang ku anjeun iwal anjeun ayeuna anu siap atawa henteu na nunaikeun janji anjeun anu bakal taluk ka kaula tapi sabenerna lain taluk ka kaula tapi taluk kanu nyiptakeun anjeun jeung kaula kumaha Gusti ampun teu kudu nyembah sabab cek tadi oge kaula mah lain semahin anjeun anu wajib disemah ku anjeun mah Allah azza wa jalla anu nyiptakeun anjeun eusina langit bumi jeung sajabana janten kumaha keun kaula bakal ngomong panjang lebar jeung anjeun